hirup di dunia mah sementara malila naon bakal dibawa tah kasayan mudah-mudahan kasihan ibu kasihan bapak biasa ngajalankeun sasi saum ngajalankeun saum dintenan kasalapan mudah-mudahan aya dina panampian Gusti nu kaungan saya mudah-mudahan atuh ibadah sunatna ibadah wajibna farduna sing kenging pahala ti Gusti nu Maha Suci. Nah, ibadah sunatna tiasa dilipat gandakeun jadi ganjaran fardu, ganjaran farduna, ganjaran wajibna tiasa dilipat-lipat gandakeun. Alhamdulillah, Abah tiasa menjelajah luareun Masjid Al Jabar. Alhamdulillah tuh tingali kapalih kaler katinggal. Tah Abah kulantaran ieu ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur pantos nyaksikeun kayaan di Masjid Al Jabar teh. Mudah-mudahan wargi sing sarehat, sing panjang yuswa, ulah riwit berwit halangan harungan. Biasa modal nama hirup modal nama badanna sing sararehat. Murang kalina sing saroleh ibadahna sing garato pangabutuh sing kacumponan ibadah weh kade tanu sahiji mah wati usolah kade salat mah hiji wadah segala amal nu sae oge lamun teu diwadahan mawur. Tah ayeuna ka wargi-wargi mumpung urang aya dina dinten saum sok perbanyak kasayan tulung-tulungan ka sasama wargi sama jalmi. Mudah-mudahan sing kenging pahala anu sapintel jeung padamalan uang sadaya. Mudah-mudahan ka wargi-wargi ka dulur-dulur biasa ngajalankeun ibadah puasa sabulan campleng teu aya halangan sareng harungan. Mudah-mudahan sing kembali kana kapitrohan, kembali kana fitri. Alhamdulillah sing dipanjangkeun usaha bari sarehat. Ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur ka baya-baya Abah parantos disaksikeun tah pemandangan aya di luareun Masjid Al Jabar teh. Tah ayeuna tos aya penceramah mudah-mudahan wargi-wargi dulur-dulur sarehat panjang yuswa usahana sing sarukses. Abah moal panjang nu di pihatur panjangkeun nu didongengkeun anu dikuliling-kuliling ku Abah teh bade mengucapkan jazakallahu khairan kasiro kasayan ibu kasayan bapak ditampi pisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ku Abah ayeuna Abah rek ngucapkeun wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.